Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa derencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-27. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun ieu dongeng si ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sapertos biasa Mang Guru bade kintun-kintun heula ka para pemirsa setia dongeng Mang Guru. Panginten Mang Guru teh maoskeun komenan dina seri anu ka-20 genep. Mohon biasa dikintun-kintun anu komen di seri anu ka-20 genep mah nya. Kintun-kintuna kanggo Kang Heri Supriyadi di Cianjur, wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Heri. Teras kanggo Teh Iis Juliani Riyad Cianjur. Teras kanggo Bapak Kepala Bapak Yayat Sudrajat di Bandung Barat. Teras kanggo Mamah Nur Hayati di Bandung. Teras kanggo Kang Jaso 26 Majalengka. Teras kanggo Kang Iwan di Bogor, Mamah El Hatman Cianjur Mekah saurna teh. Teras kanggo Kang Dery Mulyana. Teras kanggo Kang Heru Rusmawan, mohon hatur nuhun Kang Heru Rusmawan. Hatur nuhun pidoana. Oge teras kanggo Bapak Taryo di Jambi. Teras kanggo Kang Ramlan Parisi. Teras kanggo Teh Florentina Nining. Teras kanggo Teh Tami Malihah. Teras kanggo Kang Didin Jumidin. Teras kanggo Nenek Ani Subang, Kalijati Subang. Teras kanggo Mas Trisno, mohon. Teras kanggo Om Edo Rahadian, Mamah Wiwin Subang hadir saurna teh. Teras kanggo Kang Abdul Mupid Rizki Pandeglang hadir Mang Guru. Teras kanggo Bapak Kepala Mariana Yana. Teras kanggo Neng Leni, mohon. Teras kanggo Om Setiabudi. Teras kanggo Kang Asep Monika di Pasir Bedil sapertos biasa manco Mang Guru. Teras kanggo Kang Yaya Subrata Jakarta Timur, asli nama di Karawang. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna di Cianjur. Teras kanggo Kang Dadang Sobari. Teras kanggo Mamah Mutia Wangsih Sukabumi. Teras kanggo Kang Engkus urang Sumedang, ieu mah Sumedang kota. Teras kanggo Kang Roni Uyah. Teras kanggo Wawayo Tarikolot Ciberem Kuningan. Teras kanggo Pak Adam Zigma Cipagalo Bandung manco. Teras kanggo Mamah Pina hawi ti Cianjur ayeuna nuju kuli di Dubai saurna teh. Teras kanggo Kang Teteng Kartiwa di Karawang. Teras kanggo Neng Gelis, Neng Dokcan, Neng Yolinda Belia di Tasik. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Neng Dokcan. Teras kanggo Kang Ahmad Ropai Cipocok Serang Banten. Teras kanggo Pak Oon Solihin Cigadung Bandung. Teras kanggo Iim Nurrohim. Teras kanggo Pak Adam Zigma. Teras kanggo Teh Yulia Putri Bandung Majalaya. Teras kanggo Kang Nuryanto di Kalapa 2 Tangerang. Teras kanggo Kang Jaki Mubarok Jakarta Barat. Teras kanggo Kang Dika RSBR Bogor. Teras kanggo Mamah Ani, Mamah Andri Rengas Dengklok Karawang. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Mamah Ani, Andri Karawang. Teras kanggo Kang Wahyu Din Buah Batu Bandung. Teras kanggo Mamah Hotimah di Tangerang Banten. Teras kanggo Kang Deden Gojali. Teras kanggo Kang Ano Suwarno Pasteur Bandung ngadepong Mang Guru Burinyai saurna teh. Teras kanggo Kang Aam Nahar Sukabumi. Teras kanggo Kang Ryuji Enmei di Padepokan Jagabaya Kabupaten Bandung. Teras kanggo Kang Ari Sutrisna Riyad Cianjur. Teras kanggo Kang Jaki Mubarok Jakbar Jakarta Barat. Teras kanggo Neng Linda Imut. Teras kanggo Teh Anita Parel. Teras kanggo Raja Rimba Cirebon. Teras kanggo Dante di Iswahyudi.
teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna. Panginten anu terakhir kanggo Itang Abah anu linggihna di Katingan Kalteng. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru teu karasa bari di bawang eleg mah sanggeus lumayan lilana apeng-apengan di awang-awang antuk nama si Tangkar jeung si Kumbay pating si Rorot. Sanggeusna persis pisan aya di luhureun alun-alun anu ngampar di hareupeun wangunan hiji karaton. Seot celek siga anu harampang pisan si Tangkar jeung si Kumbay mangsa nincakeun sukuna kana lemah teh Ki Cakra jeung Prabu Ungkara gancang tarurun. Maranyeh mah jagoan we jijie. Capi oma cong nyambongkeun jirim. Ceuk Ki Cakra rutret ka si Kumbay jeung ka si Tangkar. Anu direret nangan saukur nembalan ku ungeuk. Geus kitu mah kebat bae Ki Cakra jeung Prabu Ungkara pating gadadig muru ka wangunan karaton. Sanggeus sababaraha kedapan nalikeun heula antuk nama duanana narepi ka hareupeun gapura aya tulisan aksara Sunda anu ngajeblag dina eta gapura teh Karaton Balarampa. Kangjeng Prabu Ungkara cenah ceuk salah saurang ti antara opat prajurit anu keur jaga geus wawuheun tayohna mah. Nya kaulah hayang tepung jeung Prabu Darmaja. Tekung si tatanya itu ieu heula geus kitu mah kebat bae eta prajurit nganterkeun Prabu Ungkara jeung Ki Cakra pikeun ngadeheus kanu jadi rajana. Sanepina karohangan utama karaton kasampak saurang raja keur ngawangkong jeung sababaraha urang abdi dalemna nu keur ngariung nepi ka siga anu pohara ngajarenghokna mangsa kadatangan ku Prabu Ungkara teh. Asa teu ngimpen-ngimpen acan bet kasumpingan salira. Ceuk lalaki anu diuk dina kursi raja mangsa Prabu Ungkara jeung Ki Cakra geus rarangkuh mere panghormat ka dirina. Prabu Darmaja teh ari tayohna mah puguh oge kajurung ku kapriyogian anu kalintang pentingna pangna abdi nepangan salira teh. Ceuk Prabu Ungkara teu woleh rengkuh. Sok atuh caralik heula. Ceuk Prabu Darmaja pohara dareh dena. Dua abdi dalam anu samemehna ngadiukan kursi anu deukeut jeung raja gancang bae parindah. Geus kitu mah Prabu Ungkara jeung Ki Cakra gukdik dina kursi anu karasa haneut keneh balas geus lila didiukan. Saurna kerajaan Trisula Mas teh unggul enggoning ngungkulan pasukan Darmapati dina peperangan anu kamari. Ceuk Prabu Darmaja muka wangkongan. Alhamdulillah aya panang tayungan ti anu maha kawasa. Ceuk Prabu Ungkara ngahandap. Hebat pantun ngalawan ka kerajaan ageng anu nuju kumawasa. Kapaksa da bongan sawenang-wenang teuing pihak Darmapatina. Sumuhun ka abdi oge parantos dugi ibarat perkawis sabab-musababna mah anu aya pakuat pakaitna sareng tuang putra sareng enyana deui. Asa teu ngajenan pisan ari kitu-kitu teuing mah. Prabu Ungkara unggut-unggutan ari Ki Cakra mah ti tadi oge ngan saukur ngabandungan teu milu nyarita. Teras pangna salira ngresakeun sumping ka dieu teh nyanak pamaksada naon? Tanya Prabu Darmaja. Masih kene aya sangkut pautna sareng peperangan anu kamari. Maksadna ngandarak-dak we geus kitu mah Prabu Ungkara nyaritakeun itu ieuna nepi ka antukna boga urusan jeung kerajaan Batu Nunggal. Salian ti eta
Prabu Ungkara oge nepikeun maksud utamana sejak umaja ka sakabeh kerajaan leutik sangkan ngahijikeun kekuatan pikeun ngalawan kasawanang-wenangan pihak Darmapati jeung Batu Nunggal. Sajroning Prabu Ungkara cacarita teh Prabu Darmaja jeung welasan abdi dalemna mah mendeng silih leret dibarengan ku arunggut-unggutan. "Kumaha kamandang anjeun Ki Patih?" cek Prabu Darmaja ka anu jadi patihna mangsa Prabu Ungkara geus mungkas caritana. "Satuju pisan abdi mah Kangjeng Prabu. Sapertosna ayeuna mah parantos waktosna kanggo kerajaan-kerajaan alit mabebaskeun diri tina kungkungan sareng kasawenang-wenangan eta dua kerajaan," tembal Ki Patih pohara tandesna. "Sapuk pisan abdi oge Kangjeng Prabu. Mohon Kangjeng Prabu, tos waktosna diwarah Darmapati sareng Batu Nunggal teh." "Mohonlah Kangjeng Prabu. Lihat sigana mah ngalawan oge ari sadayana kerajaan alit ngahijikeun kekuatan mah." Di eta rohangan jadi gandeng ku sababaraha abdi dalam anu pating keleuweuh. Sakedapan mah Prabu Darmaja ngan saukur hulang-hulang siga anu keur nimbang-nimbang pipetaeun. Ret ka Prabu Ungkara, ret ka Ki Cakra jeung kawelasan abdi dalemna. Saterusna mah Prabu Darmaja unggut-unggutan. "Sumangga upami kitu mah abdi siap kanggo ngabantos Trisula emas." Antukna mah kalayan pohara tandesna Prabu Darmaja nyanggupan pikeun mantuan kana pangajakna Prabu Ungkara. "Aduh, hatur nuhun. Bingah pisan upami kersa ngabantos mah." Paroman Prabu Ungkara ngagambarkeun kabunga anu pohara gedena. "Hidup Balarampa, hidup! Hidup Trisula emas, hidup!" Kayan di eta rohangan gandeng deui ku nu pating keleuweuh. Ari Prabu Ungkara jeung Ki Cakra mah ngan saukur silih leret dibarengan ku unggut-unggutan. "Janten salami ieu teh salira rencepan ngempelkeun pasukan ti golongan jin," cek Prabu Darmaja bangsa geus rarep tina pating keleuweuh. "Sanes pasukan abdi eta mah," tembal Prabu Ungkara. "Kumaha maksudna? Asa kira ngartos abdi mah?" cek Prabu Darmaja kurang kerung. Kieu nya, pasukan prajurit jin mah aya dina kapamingpinan anjeunna anu parantos haat nulungan. Upami teu aya bantosan ti anjeunna mah tos pasti tumpur ti kamari oge Trisula emas teh, cek Prabu Ungkara nunjuk ka Ki Cakra ku jempol katuhuna. Keke dupi salira teh sakitu ari penyangki mah panginten teh panasehat kerajaan we, cek Prabu Darmaja ngaret ka Ki Cakra anu samemehna masiga anu kurang dianggap. Iya teh kersana Ki Cakra patih satyana Prabu Silokawi Cakra anu ngawasa Darmapati dina jamana, cek Prabu Ungkara gancang mangnemalakeun. Ngan gebeg boh Prabu Darmaja pon kitu deui jeung welasan abdi dalam anu keur araya di dinya. Siga anu pohara ngagebegna mangsa ngadenge ka kecapan Prabu Ungkara anu samodel kitu teh. "Aduh, janten salira teh Ki Patih Agung," cek Prabu Darmaja siga anu pohara rewaseunana. "Ya mohon," tembal Ki Cakra singget. Cung, brak. Harita keneh Prabu Darmaja cengkat sarta anu saterusna mah sujud di hareupeun Ki Cakra. "Nyangakeun sebah pangabaktos Ki Patih Agung, hapunten pisan. Tadi mah abdi teh leres-leres teh terang saha salira anu saleresna," cek Prabu Darmaja nembongkeun ka hanjakalna. Lain Prabu Darmaja wungkul anu kitu peta teh, Ki Patih jeung anu sijenna oge gancang bae buruk-berak sarta acong-acongan nyembah ka Ki Cakra. "Tekajaki kicuan Kangjeng Prabu, abdi oge sami jalmi, sami-sami tebih tina kecap sampurnya," cek Ki Cakra nitah Prabu Darmaja pikeun cengkat. "Sakali deui rada dihapunten pisan abdi teh Ki Patih Agung," cek Prabu Darmaja siga anu acan seubeuh menta dihampura. Ki Cakra ngan saukur ungguk dibarengan ku imut. Geus kitu mah Prabu Darmaja jeung anu sejenna gukek deui dina kursi. Siga Prabu Ungkara ari geus nyahon saha Ki Cakra anu sabenerna mah
Prabu Darmaja oge jadi tuanieun diuk deui dina kursi kalungguhanana. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, cag urang tunda heula kaayaan di Karaton Balarampa anu raja jeung sakabeh abdi dalemna pohara reuaseunana sanggeus nganyahwankeun sahaki cakra anu sabenerna. Ayeuna urang samper heula kaayaan di hiji karaton anu kacida badag tur pohara agrengna, nyatana Karaton Batu Nunggal anu dipingpin ku Prabu Dangdang. Teu beda jeung anu keur lumangsung di rohangan utama Karaton Balarampa. Di rohangan utama Karaton Batu Nunggal oge harita teh Prabu Dangdang keur uplek jeung puluhan abdi dalemna. Ki Pati, sabaraha jumlahna prajurit Trisula Emas teh? Ceuk Prabu Dangdang neuteup ka patihna. Perkawis prajurit ti golongan jina mah teterang abdi oge Kangjeng Prabu. Nanging ari prajurit ti bangsa manusana mah mung sakedik pisan. Moal aya saparapatna acan ti pasukan urang. Lamun Trisula Emas keukeuh rek ngabangkang, hancurkeun we tong dibere ampun. Perkara eta cenah peda aya si Cakra jeung balad-baladna. Wah, sapodo teuing. Tumpes we sakalian Ki Pati. Mohon Kangjeng Prabu, di pihak urang oge da kabogrog prajurit jin sareng jalmi-jalmi anu sarakti mah. Heeh, kumayu atuh da balina oge batu wawanian rek ngabangkang kana parentah aing. Dina kaayaan kitu ujug-ujug belesak cereb. Waduh, Prabu Dangdang pohara ngarenjagna. Sabab sabot kitu teu kanyahwan teuing ti mana datangna. Ujug-ujug aya anu ngabalesat sarta nancep dina kursi palebah panyarandeanana nepi ka meh-mehan nyabet ceuli ka tuhuna. Lain Prabu Dangdang wungkul anu ngarenjag teh dalah Ki Pati jeung puluhan abdi dalem oge sarua rareuwaseunana. Boh Prabu Dangdang patihna pon kitu deui jeung anu sejena beuki ngarenjag deui wae canggeusna sidik yen anu nancep dina kursi raja teh tetelangan saukur pangpung garing sagede jempol sarta panjangna kira-kira 2 jengkaleun kolot. Dina eta kajadian geus bisa dipastikeun yen ajen kasakten jeung kamampuhan anu ngalakukeunana estuning teu bisa dianggap lalawora. Saha ari sia goblok? Ceuk Prabu Dangdang langsung cengkat bari rungah-ringeuh muterkeun paneteupna. Ki Pati jeung anu sejena oge teu jauh beda rungah-ringeuh muterkeun paneteupna ka sakuliahing eta rohangan. Malah mah nepi ka aya anu nempoan kaayaan di luareun rohangan sagala. Tapi da eueuh sasaha ari lain 2 prajurit anu keur jaragama. Siga aya seratanana Kangjeng Prabu. Ceuk saurang abdi dalem nunjuk kana pangpung. Bari jeung dina kaayaan kurang kerung Prabu Dangdang neuteup eta pangpung anu tetela bener aya tulisanana. Tapi lain tulisan anu ditulis ku mangsi jeung sajambana. Tulisan dina pangpung mah jelas pisan aya tapak kukuna. Kalayan pinuh ku kapanasaran, Prabu Dangdang miteskeun eta pangpung da dicabut mah pohara pisan pageehna. Gancang bae Prabu Dangdang langsung maca eta surat. Kieu unina eta surat teh. Batu Nunggal geus kahakan ku siasat licikna Raja Darmapati anu embungeun hese capek enggoning numpurkeun kerajaan Trisula Emas. Tong mah batur dalah raja-rajana sorangan oge dialapatina ku si Purwasesa mah. Gerendangna Prabu Dangdang mangsa maca eta tulisan. Pikeun sajongjongan mah Prabu Dangdang jeung kabeh anu keur araya di dinya
ngan saukur hulang-hulang bari silih leret jeung pada baturna. Bisa jadi kerajaan urang teh ngan saukur dimangpaatkeun pikeun numpurkeun trisula emas. Oh nyaoy, da maotna Prabu Raksapada jeung Raden Anjana oge buat patutur-tutur pisan jika anu ngahaja di Alapatina sangkan si Purwasesa jumenang jadi raja. Jika nama ho Raja Darmapati anu samemena teh emang di Alapatina ku si Purwasesa. Sababaraha abdi dalam galecok jeung pada baturna. Kurang ajar, pewanian ngagawekeun aingnya. Cek Prabu Dangdang siga anu geus sadar kana kaayaan, beletok, beleuwer, pangpung dipotongkeun, anu saterusna mah dibalangkeun ka juru rohangan. Kumaha upami eta serat teh? Memang laras Kangjeng Prabu. Cek Kipatih neuteup ka rajana. Lain lamun deui, geus pasti bener ieu mah. Kaula yakin pisan. Yen kerajaan urang teh ngan saukur dimangpaatkeun wungkul ku si Purwasesa. Jeung kaula oge yakin pisan yen Prabu Raksapada jeung anakna oge memang bener ditumpes ku si Purwasesa bakat ku hayangeun jadi raja. Teras, udah kumaha tuh Kangjeng Prabu? Pikeun sakedapan mah Prabu Dangdangan saukur hulang-huleng. Basmi we Kangjeng Prabu. Oh lah tuman euy, tumpurkeun we. Warah lah tuman Kangjeng Prabu. Sababara urang abdi dalam pating keleuweuh nembongkeun ka keheulna, tapi teu lila kituna teh sarerea langsung jarempe bangsa Prabu Dangdang rek nyarita deui. Sagala perkara kudu dibuktikeun heula. Anjeun Kipatih ajak Ki Rajam pikeun nalungtik kaayaan di Darmapati. Lamun bener atawa parok jeung eusi tulisan anu bieu, mangka Darmapati kudu diwarah atawa sekalian rebut we karajaanana. Cek Prabu Dangdang pohara tandesna. Penyuk sumangga Kangjeng Prabu. Tapi sing inget, nalungtikna kudu rerencepan. Lamun geus ngabukti, urang bongohan gempur ku kakuatan anu sapinuhna. Dawuh timalan Kangjeng Prabu, ayeuna keneh abdi sija amit bade nepangan heula Ki Rajam. Prabu ungkarangan saukur nemalan ku unggek. Geus kitu mah gura-giru bae Kipatih ninggalkeun eta rohangan, sejanohonan perintah tinu jadi rajana. Saleosna Kipatih, Prabu Dangdang mah galecok deui jeung puluhan abdi dalemna. Wangkongan anu asalna mah museur kana ancar-ancar anu rek ngagempur trisula emas. Ayeuna mah jadi robah, jadi ngawangkongkeun ancar-ancar pikeun ngagempur sarta ngawasa kerajaan Darmapati. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru disejen pihak di kerajaan Darmapati tegasna di rohangan utama karaton harita teh Prabu Purwasesa, Raden Angkara jeung puluhan abdi dalem keur aruplek kalayan nembongkeun paroman anu marahmai. Make otak mah teu kudu hese capek nggoning numpes trisula emas teh kari udud we bari si Dengdang. Cek Prabu Purwasesa lelengakan siga anu ngeunah pisan. Hebat Kangjeng Prabu. Caurna, ayeuna pihak Batu Nunggal teh nuju tatahar nyiapkeun pasukan kanggo saenggalna ngagampur trisula emas. Cek Raden Angkara teu ngabasakeun Kangjeng Rama ari keur dihareupeun jalma rea mah. Prabu Purwasesa beki lelengakan siga anu ngeunah pisan. Hidup Kangjeng Prabu, hidup! Hidup Darmapati, hidup! Puluhan abdi dalam pating jarawok pating keleuweuh siga anu hayang nembongkeun kareusna ka Prabu Purwasesa anu jadi pamingpinna. Tolong, tolong! Mas Prameswari sareng Nyimas Putri aya anu nalasan pati. Tolong, tolong! Hawar-hawar kadenge aya suara anu kekeleuweuhan.
Prabu Purwasesa jeung anu sejena rungah ringe siga anu pohara darewaseunana sarta anu saterusna meh paheula-heula muru kana datangna sora ti rohangan paragi kulawarga raja anu dieusian ku indung jeung ku adina Raden Anjana geuning anu kekeleueuhan menta tulung teh di eta rohangan geus ngagimbung puluhan jalma. Aya naon ceuk Prabu Purwasesa neuteup ka saurang prajurit. Aya anu nalasan pati Nyimas Prameswari sareng Nyimas Putri Kangjeng Prabu. Temal eta prajurit semu hari weus-weus. Geus kitu mah gancang bae Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara seseladak di antara anu keur ngagimbung. Nyimas, ceuk Prabu Purwasesa siga anu pohara reuwaseunana. Mangsa nempo dua layon anu masing-masing sirahna geus marisah tina awakna, beureumna getih ngabayabah maseuhan rispang jeung lantai kamar. Saha anu ngalakukeunana ieu teh? Ceuk Prabu Purwasesa rutret kanu keur araya di dinya. Duh Kangjeng Prabu, mung aya dua pakarang anu sigana mah kakantun alatan kabujeng kagarewahkeun. Tembal salah saurang prajurit, kituna teh bari nunjuk kana peso balati jeung kana bedog petok anu pating goletak di juru rohangan. Prabu Purwasesa jeung anu karek daratang kadinya kabeh museurkeun paneteupna kana eta pakarang. Eta mah pakarangna Nyimas Manik sareng Bah Goncrang Kangjeng Prabu. Leres pisan Kangjeng Prabu. Aya duana pakarang anu sapertos kitu mah. Wah, tos moal lepat deui Kangjeng Prabu. Sababaraha urang abdi dalem pating keleuweuh. Kurang ajar. Berarti ieu mah kalakuan si Manik jeung si Goncrangnya. Gancang ringkos. Paroman Prabu Purwasesa siga anu pohara ambekna teu kungsi dititah dua kali harita keneh puluhan abdi dalem jeung prajurit burber naringgalkeun eta rohangan. Urus layon Nyimas Prameswari jeung Nyimas Putri bersihan kamarna, kasur jeung seprena mah piceun we. Ceuk Prabu Purwasesa rutret kanu masih keneh araya di dinya. Parentah raja wajib digugu kasebutna. Harita keneh puluhan prajurit gura-giru nohonan parentah rajana. Ari Prabu Purwasesa jeung Raden Angkara mah pating laleos bari muru ka rohangan pribadina. Sigana Nyimas Pandani teh geus teu sabareun hayang geura dijadikeun Prameswari, ceuk Prabu Purwasesa. Kituna teh kalayan haharewasan pisan. Sapertosna mah kitu Kangjeng Rama. Tapi alus, pinter micun salasah nama. Hehe, pancalon Prameswari abdi atuh Kangjeng Rama. Raden Angkara surungah serenge. Uyuhan sia, daek ka inin-inin Angkara. Haha, uyos we da seger keneh atuh Kangjeng Rama. Antuk nama Prabu Purwasesa saleseureun jeung anakna sok sanajan rada ditahan-tahan. Kangjeng Rama, siga aya anu galungan. Raden Angkara curing hak ngadengekeun sora anu datangna ti palataran tukang karaton. Nya, ukur kecap eta anu kedal tina letahna Prabu Purwasesa. Kituna teh bari ceulina mah ti rancung-rancung ngadedengekeun suara anu pating corawok. Geus kitu mah gancang bae Prabu Purwasesa jeung anakna pating garedig muru ka palataran tukang. Dina negelana palataran tukang karaton anu sok dipake latihan ku para prajurit. Kasampak Nyi Manik jeung Bah Goncrang keur suat sieut sarta babalicetan nyingkahan sababaraha urang abdi dalem anu meh babarengan narajang kadirina. Gancang podaran, tuman, jorobokna Prabu Purwasesa. Mangsa geus nangtung di antara puluhan prajurit siga nu hayang ngalalajoanan kana lumangsungna anu galungan. Abdi mah henteu jelasan pati Nyimas Prameswari sareng Nyimas Putri Kangjeng Prabu. Jorobokna Nyi Manik dina sejeroning babalicetan nyingkahan panarajang lawan. Untung loba bacot, gancang podaran euy. Hiya! Hiya! Siga nambahan kasumangetna, sanggeus ngadenge parentah ti Prabu Purwasesa mah, puluhan abdi dalem meh paheula-heula narajang Nyi Manik jeung Bah Goncrang. Wut, sat. Pating kurilapna puluhan pakarang, teu eureun-eureun ngahujanan Nyi Manik jeung Bah Goncrang. Tapi sigana mah memang kawilang luhung jajatena. Sok sanajan dirempug ku lobaan oge, can aya hiji-hiji acan panarajang anu bisa keuna ka Nyi Manik jeung ka Bah Goncrang. Cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Manggurus jamit mungkuramit mundur.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah permios.